sadar pikir bawah dinya gitu tak ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyieun rebab rebab dapat dikesetkeun ku jelema alah aduh kitu teh euy daek mikir segala rupa oge heuh ulah cicingeun ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa tina jenuh tina kesel bisa tina jenuh hayang neangan wanda deui nu anyar empek ai seni mah bebas berkembang masina kolot-kolot baheula ngan untung geus pararae aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu luar tina tetekon ditentang murukana meureun rek koyag aing heeh kalah aing nu ngebelenyang negdreug ning keliling dunya keliling Eropa nya eta teh hasil kreativitas teh hasil mikir hasil studi perbandingan tidak segala rupana lumayan pan aing tina hasil mikir wayang itu teh nepi ka kabeli rak piring oh rak piring mah teu kudu keliling Eropa ka kitu tak kitu euy heeh bener ka nya ieu Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murid supaya alus karunya ka masyarakat apaan kayeuna mah mangpaatna mah hikmah nama moal keresahan matak mayar wayang teh gede teu ngahiras alah malahan cenah enjing-enjing mah dek namahan keur ongkosna kitu kadewek Pak Haji Ali bener teh lain hayang kapuji teh Pak Haji Ali kitu rek mere ongkos deui teh nya ka urang nya kana seni nya ka seniman nuhun Pak Haji nya keseniman wajah Ali Syeri ya gitu ampun aing alhamdulillah ya euy bakat urang teh pan aduh kubas bisa napa tepung lawung Pak Amprok Jonghok ngeun peucing ieu sarerea ngariung mung pulung mayunan panggung bongkok karonyok mayunan balandongan heuh nyah ai dewek salah abus di kalah jalan Bulah Wetan itu di Bandung. Belenyeng teh ngadongkeun ka itu ka nah cida ieu teh jadi ka Ciwastra. Jadi muih he aing. Oh, duh. Ampun. Aya janur. Pernah teruskeun ka jadihandap. Oh, nya tak kitu di lemu sorangan ge kadang-kadang linglung. Oh, ayeuna mah geus pinu ku perumahan. Ada di Inggris di linglung. Cara di Arab aing. Makan jalan. Dina Syai teh sopa marwah teh geuning. Ya, nu bulak-balik teh. Eta mah katilu balikan jo leket teh teh leuleus ngadak-ngadak tuur nyeri, keuneng nyeri. Aduh. Jo brek teh mah diuk. Olah. Lieur ongko. Ngan inget cenah sekolah teh lamun mangih kejadian kitu teh kudu salat teh 2 rakaat salat tobat. Salat tobat. Jauh ka cai tayamum. Salat teh aing teh keur sujud buledag teh katajong kudu lalumpang muni-muih atuh heuh da semplek dicak semplak ieu aing naon dosa aing inget teh aing teh sok ngalarikeun doma teh sok ieu baong ditajong ku aing aduh inget eta heeh si oreng teh balik teh ka urang teh Turunan mulian doma eta ka doma eta mah euy oh daun akang seri aya deui da kumaha keur dahar bereng teh moal laleur mun pinuh di Arab inget aing di kadang doma teh sok ngalaleur ku lem heeh salatan di 2 rakaat aing geus salat kalah beuki loba laleur lain 2 rakaat di laleur cing teh ieu mah aduh ampun ya riwayat aing mah historis alah ampun kalau bikin napu balik di Mekah teh di Tiara didongengkeun teh heeh
tak kitu euy Bener Akang. cenah dek oge hayang hiburan euy ya Aya hiburan mah sok. Hah? Sok atuh. Da hiburan. hirup mah kudu kitu atuh Bebas hiburan mah. heeh doakeun atuh panayagan sararea cing bisa ka markah Amin. Bisa umroh. nya atuh bisa umroh seling teh Bisa umroh. heeh Bisa umroh ke Jakarta. kitu tah hah Gitu. Sugade ka hareupa. pandukun Islam anu kalima teh mun kawasa di jalana Mun boga. alah ampun euy lah ai geus kolot kieu mah loba ai kahayang gede geura ai awak eueuh tenaga heueuh Tenaga leus. alah lamun teu nginuman aladina kapsul lapur Lapor Kang. jerek nong jeung geuning aladina Kan untung gingseng dari Royal Jelly Royal Jelly. sia grepek pecakan Wah, deuk isuk heeh aduh Isuk pere deuk meuli teu hariwang di deketan ku awewe teh Jeung Iya. menggairahkan kepada istri orang menggairahkan kepada istri heeh orang lain. dicampur gerak kotak bumi Ada pasak bumi pasak bumi. dan bangunan alah ampun aladina kapsul heueuh. Paingan bareng gegeh wae atuh. hirup mah kudu turut kana sunah rasul geuning ceuk darso teh mah ceuk darso Macet Darso. mapa jalan satapak mah kitu ngajog-jog ka hiji lamun teu karasa capena sababaya nu ditean hujan angin dordar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli kajeun tuguy nu penting mah nepi ka tempatan nu dijugjug dek ngalongo ka nu ngora suga nu kolot teu nyusul Suga nu kolot teu baeud. sugan teh moal baeud alah ampun tah mapai jalan satapak tapak saha tapak Rasulullah Lula. kitu naon ai tapak Rasulullah teh DP handap asor sopan santun ramah tamah sumerah pasrah ngeureuyeuh nikreuh dina agama istiqomah tawado DP handap asor tapak Rasul teh nya ulah gede bohong Benar. gitu jujur Jujur kudu nyunah we nyunah Rasul. nyunah Rasul nyontok apa nyontok Ari hayang salamet nya adabnya. Salamet nya. alah alah ampun Teuing. hiburan we ya Sok atuh. Itu gerak badan we atuh kayaknya. aing ngaputing kamari mah seuri bari aki-akian Nah, yang seri kenaon ya, Kang? yang serikeun aki-aki adan di masjid ai napas geus beak meureun Nah, eueuh deui. cing atuh mun urang ngebudak ngora nya euy Budak urang ge ieu loba. mah aki-aki dititah adan gara titah jadi DKM Meuni maksakeun maneh. Eueuh khawatir. oh Allahu Akbar Allahu Akbar Allah napas meureun euy Napas we ampun teh. tungtungna we la ilaha illallah la Capek betul. ngageuingkeun subuh geuning eleng dulur muslimin Mustafa salah gitu cek manehna keneh pohoan Musliman. Kan geus kolot karena ge atuh. aduh urang berjamaah dina sholat subuh itu kewajiban urang keur di dunya
padahalnya padahal atuh mun urang mah duh